Mana si kakek? Si kakek nih gue. Ayah tahu jadi akan ku aing ye. Astagfirullahaladzim, can 5 menit ya. Kakek kaliwat. Tahu teh kan dihakan ku aing teh ya teh, murah ya teh kakek. Kunaon, Bah? Oh, maaf teh kahaja, Bah. Da eta mah ngahaja urang mah. Sama tuh cereng siap gantian siap. Aing keur berahakan ngaliwat jangan disignalnya ke hanap ya teh. Nah, bakar ngadaang naon gitu. Itu tahu mah kena dicokot bae mah ditincak ya. Lain ditincak. Katincak bener da aku da kadaanganku ditincak. Si neuleuh we ka hanap atuh ulah ilik heula apa aing teh keur berahakan pada dicokot mah makin tincak can dihajas ya mah. Lain dihaja. Dihajas ya mah mata kitu oge sialah. Penyakit teh tidak angku abah ya teh. Astagfirullahaladzim, cenah boga cokot teh tinggi neuleuh ka hanap menikah banget teuing. Ampura atuh memang cau hiji mana. Ada wadaya ya kan hiji-hiji aja eta kan ampun sukan kurang digantian saturuy. Awas ya betul digantian awas ya. Ayo ke dihak. Tibang cau hiji. Memang kata ge cau hiji kakek adi hakan ku aing mah kemurah aing arek dicokot balik dileja ku sia aing mah hampura suka digantian ku asa sikat lah nam ka bener-bener tibang cau hiji oge harga cau sabaraha. Memang eta keularin harga cau da pokona mah kakek aing aing keur dihakan murah arek dicokot ku sia dileja ta eta da malah digantian abah namanya kabina-bina ting cau hiji oge aing buru ayeuna teh ka warung bisa kaburu hujan ya digantian lah urusan cau mah namanya kabina-bina ting banget awas ya lamun teu digantian saturuy ku aing awas si isukan dirasakeun sia di arah ku aing di mana-mana oge lamun teu digantian sia ayeuna astagfirullahaladzim eta si kakek cau oge mah kudu jadi omong heran aing aki-aki eta mah kudu dimasalahkeun we tibang cau petot oge eta teh lamun butitin aleheung eta mah teu cenah ting sabaleng aki-aki eta mah hayang heuh kana kalebokanna ka udah binateng atuh. Aduh aing ngecau hiji-hijina dileyak ku si kakek deui anu aing hakan dan ku aing dileyak si kakek mah astagfirullahaladzim si kakek nyaan awas ya kakek Kumaha? sia cepe tara Eta kumaha eta abah teh? aduh acok si tepe tara Tep oh ari ngonten teh tara FYP wae kitu mah. Itu kunaon ya masalahna urang ya tara konten wae teh. Lain kayak itu coba urang hayang nyaho kakek. Lain abah teh nu ku balelo nih. Pokona mah geus balelo mah pokok komeankeun keun bae lah pokona mah. Eta kitu mah urang teh konten teh tara FYP wae kitu maksudna meureun tah kitu. Oh abah teh jadi kumaha hayang FYP. Urang teh hayang FYP atuh mah nya ngan kieu wae kakek. FYP. Oh, FYP. Nah, tadi ada gitu kakek. Oh, kan barang tadi salah. Kan bahaya tuh yang butuh rumahnya. Oh, mah anu penting hayang FYP. Tah, gitu kakek. Ieu abah ceuk urang mah hayang FYP mah nya. Tah abah tuh nya urang dijeburkeun kurang kana kolam ayeuna keneh moal teu FYP langsung. Kira-kira pan tiris beureun kakek, saya kudu ngejebur ka dinya mah. Nya eta ulah mikirkeun ka tiris hayang FYP lain. Eta bener urang mah hayang FYP bener urang mah. Abah teh di dieu teh nya tak kurang teh dikitukeun tabujurna teh. Totogon kurang teh kakulah insyaallah bakal FYP. Astagfirullahaladzim, teu kira-kira beureun arep kumaha urang kakek tiris mah kieu nya arep dikeceburkeun. Astagfirullahaladzim. Ai hayang FYP we urang totongkeun kitu langsung dicap. Bes ku urang teh. Atuh maneh we teh kejeburkeun ku abah. Ka mana? Ka ditu Kana kulah. Kan urang mah boga kulahna. Eta nu boga kulah teu kudu nu boga kulah urang oge. Anu bawa sabenerna boga kulah hayang dikejeburkeun hayang FYP mah. Tiru kitu kakek. Aduh, abah mah ampun. Urang apa nu boga kulahna jadi raranganana jadi teu meunang. Teu meunang ngagejebur ka kulah sorangan eta teh raranganana. Alasan teh aing batur hayang ngejebur ai maneh teh nya. Teu kira-kira tuh urang ngejebur tiris meureun maneh kudu tiris kakek. Ulah kitu kakek. Ieu mah bisi arek abah urang cobaan ayeuna yuk. Daripada kitu mah aing rek mantap deh ngejebur sorangan ka tiris-tiris. Maneh ngeceburkeun lagu aing dae henteu coba. Hah? Dae henteu dikejeburkeun. Aduh, pan urang nu boga kulah mending Astagfirullah dikeun boga kulah sia teh. Oh, itu apa? Ampun boga kulah. Boga kulah kan dikejeburkeun mah tiris beureun kakek. Bisi arek hayu ayeuna arek. Amun daripada ka mantau ka aing geus. Nah, anu dikejeburkeun aing mantau geus lah.
Aki-aki teh kok ngomongkeun ke urang teh kunaon ieu teh FYP wae hayang FYP arek digejeburkeun ka kula hayang FYP mah kitu abah cek urang oge arek mah hayu ka dieu buru tong mata mantong batuh Sia malici karya kudu ngejapura sian teh nya. Wah geus mantau ka ieu geus lah. oh eta aki-aki kalaku kulumpat urang mah ti tadi geus dibahas nu boga kulahna anti nu boga kulah mah teu meunang abah nu boga FYP na urang gejeburkeun ku urang kitu model ting abah coba kabalik arek mah ka dieu aduh ampun aki-aki teh kalah yang mantong